Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapayudan sadayana ibu-ibu jamaah pangaosan mushola Al-Hasanah hurmatin simkuring sadaya sakumna umat muslim anu sami-sami ngupingkeun kana ieu pengeras suara. Mudah-mudahan ku wasilah pangaosan, mudah-mudahan ku wasilah pangaosan ieu teh urang singkaing rahmat magfirah sareng karidon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ku wasilah ieu pangaosan, mudah-mudahan guru-guru urang anu nuju teu damang sing disehatkeun wal afiatkeun deui. Oke keluarga urang anu nuju teu damang sing disehatkeun wal afiatkeun deui. Sareng sadayana warga Sukamulya mudah-mudahan anu nuju teu damang sing sarehat wal afiat sing kenging kabarokahan dina ieu pangaosan. Ibu, ayeuna teh sasih naon? Zulhijjah, tos panungtungan ya. Panungtungan sasi Zulhijjah, bulan Rayagung. Mun orang Sunda mah nyebutna teh bulan Rayagung. Bulan Rayagung teh tos pada saep pisan kantun ngitung jam. Berapa jam deui kitu nya sakedap deui bakal gentos tahun baru Islam. Insyaallah wong teh meureun dikawitan tanggal 1 Muharram. Larasnya bahkan geuning naon namina teh di dieu bade ngayakeun pawai nya, pawai obor. Pawai obor. Teu sawiosnya urang gembira bergembira menyambut kedatangan tahun baru Islam teu sawios. Ngan urang teh meureun priyogi aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun dina masalah tahun baru Hijriah ieu, tahun baru Islam ieu. Kahiji urang teh kedah bersyukur ku Gusti Allah nya tos dipasihan yuswa dugi ka ayeuna. Mudah-mudahan urang panjang yuswa deui dina kaayaan sehat wal afiat, jembar milik rezeki, barokah, tambih-tambih ilmu anu manfaat barokah fi dunya wa akhirah. Sanes ngan saubur panjang umur tapi teu dianggo kanggo bekal ibadah. Dangkin umur teh nya, umur teh bakal ditaroskeun, mungkin di akhirat teh bakal ditaros, diseepkeun jang naon usia urang teh. Da urang mah alhamdulillah nya aya pangaosan gilingan pangaosan, mudah-mudahan ieu teh sing janten amal kasayan anu ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah urang teh kieu Bu, tahun baru Islam. Tahun baru Islam teh ieu mangrupikeun jasana Sayyidina Umar. Ayatna
kalender Hijriah kapungkur ketika Sayyidina Umar janten khalifah. Aya disebut khulafaur rasyidin. Khalifah pengganti Nabi anu mendapatkan petunjuk, anu arah adil dina memerintah urusan umat muslim sadunia. Nah, khalifah nu pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nu kadua Sayyidina Umar, anu katilu Sayyidina Utsman, anu kaopat Sayyidina Ali. Ta urang teh kedah uninga runtutan eta khalifah. Margi eta teh termasuk jalmi anu paling mulia santos Kangjeng Nabi, santos para nabi, para nabi jalmi anu mulia teh nyaeta sahabat Nabi. Sahabat Nabi anu paling mulia teh nu kahiji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ieu patut dijadikeun contoh ku urang. Priyogi pisan diikuti ku urang. Bahkan saur Kangjeng Nabi nyalira ngadawuhkeun kieu, iktadu bil ladzaini min qabli Abi Bakrin wa Umar, au kama qala Rasul, anjeun kudah mengikuti kadua jalmi santos kami. Saur Kangjeng Nabi teh, sok milu tuh turutan ikuti dua orang santos kami. Pami Kangjeng Nabi tos wafat kade cenah ieu mah ulah tinggalin ti dua jalmi ieu mah urang kedah mengikuti lamun diarahkeun kedah daek diarahkeun, pami dilarang kedah daek ngeureunnan. Saha Abi Bakri wa Umar, nyata Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Saur Kangjeng Nabi gitu, urang teh kedah turut ka Sayyidina Abu Bakar, kedah turut ka Sayyidina Umar. Nah, dina hadis eta mah gitu nya. Tapi aya hadis nu sanes deui bahwa urang teh kedah turut ka para sahabat gitu. Turut tumut ka para sahabat. Tah, momentum awal tahun baru Hijriah ieu nya urang teh kedah bersyukurlah. Di antawis bentuk syukurna biasana urang pas akhir tahun nya ayeuna berarti nya akhir tahun tos asa teh sok ngaos doa akhir tahun. Leresnya di dieu osoknya mohon pamit berjamaah ge nya sendiri-sendiri we ngaos doana. Tras santos maghrib urang ngaos doa awal tahun. Ngaos doa akhir tahun sareng awal tahun. Nah, terus beres eta urang teh priyogi pisan ieu. Saur Sayyidina Umar ngadawuh ieu, kaguping teh anu di luar kan suantana milih teh kaguping. Saur Sayyidina Umar ngadawuh kieu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk kaul Sayyidina Umar, ucapan Sayyidina Umar anu paling populer kamasyhur ka mana-mana. Urang ge jigana tos sababaraha kali ngupingkeun kana ieu keterangan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Urang kedah ngahisab muhasabah diri urang sebelum di urang ke dihisab jaga dina dinten kiamat. Da urang teh jalmi ari jalmi mah sajabi bakal bilatungan teh bakal aya balitungan. Jalmi mah sajabi bilatungan mungkin bakal nyorang balitungan. Balitungan teh naon? Perhitungan hisab amal. Santos sadayana makhluk ku malaikat Israfil ditiup sangkakala nu pertama hancur sadayana. Sadayana hancur. Langit belah, bulan bentang maruragan, bumi lini, naon lini teh gempa, gempa,
laut bahe, gunung sing beledug, hancur. Urang bade ka mana pamikeun kitu? Moal teu aya moal aya tempat ngungsi. Mungkin pas dinten kiamat ketika ditiup sangkakala nu pertama ku malaikat Israfil. Moal aya tempat ngungsi. Nya langit urang pami pindah ka Mars cenah pindah. Kan aya geuning nya aya nu bade pindah ka Mars. Da Mars teh di langit kene langit hancur nya sadena ala hancur. Sadena bakal ala hancur. Dan tos hancur gitu teh ku Gusti Allah bakal dikembalikeun deui, bakal dibangkitkeun deui jalmi. Tiupan anu kadua malaikat Israfil. Ya ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah busuk, udah harudan. Tuhnya luar biasa tiupan suanten malaikat Israfil niup sangkakala trompet, anu hirup bisa nepi ka maot, anu maot bisa nepi ka hirup deui. Saking tarikna urang ge pami nuju pulem nguping suanten anu tarik sok langsung ngorejat. Leresnya tak engkin mah ku malaikat Israfil anu tos maot saking tarikna bakal garugah deui. Bakal garugah deui nu tos maot harudan deui. Bakal garugah deui. Tatos gugah kitu teh urang teh digiring ka alam mahsyar. Saur para ulama, jalma digiring ka alam mahsyar teh aya 3 martabat. Aya anu bari berkendara ka alam mahsyar teh digiring di pakuburan masing-masing, digiring ka alam mahsyar. Digiring aya anu berkendara. Aya anu jalan kaki, aya anu jalan wajah. Naon jalan wajah? Nya mapahna teh ku pamunteuna. Ta ari anu berkendara mah eta mukmin saleh, mukmin anu bertakwa. Ari anu mapah mah mukmin tapi sok doraka. Iman nama tapi tukang doraka. Amalna sakedik. Ari anu lempang ku beungeutna eta mah jalma kafir. Jalma kafir. Bari jeung kepake wuna di alam mahsyar teh luar biasa. Panas pisan di alam mahsyar teh. Bahkan saudina hadis aya jalmi teh aya nu kakerem ku kesangna. Saking panasna aya nu nepi ka indung suku, aya nu nepi ka mumuncangan, tuur, nepi ka kepentil cepil, aya nu nepi ka kerelep, dikerelep ku kesangna nyalira. Kecuali jalmi-jalmi anu sararae, anu balalager, anu saroleh eta mah bakal mendapatkan kenikmatan di dunia mah. Jalmi-jalmi anu saleh mah tos beres di alam mahsyar teh can beres kene perjalanan urang teh. Kan pangbalikan urang teh engkin sadayana jalmi teh jin sareng manusia eta aya 2. Ima ka sorga, ima ka neraka. Pangbalikan urang teh engkin. Ini pangbalikan jalmi teh sadayana ima ka sorga, ima ka neraka. Sorga mah tempat nikmat, tempat rahmat, tempat karidhoan Gusti Allah. Disayogikeunana jang jalma-jalma anu iman. Ari neraka tempat siksaan, tempat bebenduk Gusti Allah. Disayogikeunana jang jalma-jalma anu kafir. Duana ge langgeng. Naraka langgeng, sorga langgeng, ahli neraka langgeng, ahli sorga langgeng, moal aya tungtungna. Ari di dunia mah urang bakal aya tungtungna. Sakumaha lami wae urang jumeneng di alam dunia pasti manggih sareng tungtungna. Pasti aya tungtungna. Tangke di akhirat mah langgeng. Tasata acan ka sorga teh santos di alam mahsyar. Tos beres kenging syafaatul uzma di Kangjeng Nabi, dibukakeun pintu syafaat ku Kangjeng Nabi, jalmi-jalmi teh bakal dihisab. Dihisab teh Bu. Urang teh nya pami kan hisab teh aya anu hisaban yasira, hisab anu meueusan. Hisab anu meueusan mah ketika urang nya dina pas hisab teh diperlihatkeun amal-amal urang.
Nu saena anu awonna ditinggalikeun. Catatana ieu. Wah nya. Urang teh ningali cenah leres. Sareng urang ge moal tiasa mengelak. Bakal ngaku nya kabungurnya amal hade amal goreng teh bakal ka aku sadaya. Nya. Nya duka di video ke duka kumaha ya. Da yakin teknologi akhirat bakal langkung canggih gitu. Ya teknologi Gusti Allah bakal langkung canggih tibatan teknologi urang jalmi. Ayeuna urang aya CCTV nya. Ayeuna aya CCTV. Kayaknya urang malaikat. Salah Rasul mah teu kena CCTV, teu kena gaduh CCTV urang mah. Cukup ku bener-bener meyakini aya malaikat. Urang teh bakal naon namina teh nya segala perilaku urang teh bakal terarah. Moal sagawaya. Lamun aya CCTV kan sok aya peringatan. Tempat ini diawasi kamera CCTV. Urang teh jadi hati-hati tah. Jadi hati-hati. Tapi urang teh tika pungkur terus dicarioskeun bahwa aya malaikat raqib atid anu nyatetkeun amal sae amal buruk urang. Ngan jarang sadar. Jarang sadar aya malaikat teh gitu nya. Yakin mah yakin urang teh nya. Lamun ditaros ya. Yakin teh aya malaikat raqib atid. Yakin. Da urang teh alit ngapalkeun Jibril, Mikail, dugi ka Malik Ridwan gitu nya. Apa? Yakin deh aya malaikat eta teh. Ngan urang teh jarang sadar. Jarang sadar asa teh aya we malaikat raqib atid teh gitu nya nu nyatetkeun teh. Urang mah leuwih sieun keneh ku CCTV. Nya. Leuwih sieun keneh ku CCTV. Tapi tanya urang sami-sami tingkatkeun deui kitu nya kesadaran urang tentang keberadaan malaikat tersebut. Malaikat raqib atid anu nyatetkeun sagala tek-tek bengekna anu dilakukeun ku urang teh bakal dicatetkeun. Tak mungkin dihisab teh Bu. Aya hisab anu meueusan, aya hisab anu berat. Hisab nu meueusan mah sadayana amal urang ditinggalikeun diperhitungkeun keras saur Gusti Allah teh. Amal hadena ditampi, amal gorengna dihampura. Ta eta hisaban yasiro. Amal hadena ditampi, amal gorengna dihampura. Ta eta hisaban yasiro. Ari hisab anu berat mah wah gitu nya. Segala detail nanti bakal ditaroskeun. Kan urangnya pami dina surat At-Takasur dina akhir ayatna tsumma ladus alunna yauma idzin anin naim. Maka kari-kari yakti anjeun sadayana bakal ditaros ngeunaan kanikmatan anu tos ditampi urang di alam dunia teh bakal ditaroskeun. Kahiji ti mana ngalakna sareng dianggo naon tuh nya ditaroskeun teh. Ini kenikmatan sadayana da urang teh sadayana ti ujung rambut dugi ka ujung kaki dugi sareng rorombeheun-rorombeheunana pami aya rorombeheun. Eta teh kenikmatan ti Gusti Allah bakal ditaroskeun. Ini termasuk pakaian anu menghiasi diri urang. Sadayana bakal ditaroskeun di mana eta acuk teh, di mana eta sinjang, di mana eta tiung teh, kenging di mana, dianggo naon. Teu dianggo cenah meser gitu dianggo teh samulut sakali. Sarajab sakali saeubeuse. Bakal ditaroskeun dan kieu bakal ngadakwa nya acuk teh. Dipeser tapi teu dianggo. Lamun memang teu priyogi mah pasihkeun kana priyogieun. Ari urang mah samiskin-miskin urang nya jalmi kiwari acuk mah eta teh tos gaduh sabaraha setel. Acuk mah teh moal kirang 3 setel mah. Ari-ari nyarios teu gaduh naon-naon cenah. Sok paribasa kumaha kabar alhamdulillah fisik mah ngan pesak. Sok aya kitu wae tanya orangnya. Alhamdulillah fisik mah ngan pesak. Ari acuk namu dina lemari teh pinuh. Nyemetnak naon iksalan acuk teh ari teu dianggo wae mah tara ka anggo rata-rata siseueun teh.
Kecuali memang nu sok kaanggo kene ku urang. Dianggona bari dianggo ka saean tangkin eta teh bakal janten saksi. Acup anu dianggo ku urang teh. Bahkan saya nama kieu Bu, ieu penting. Saur Imam Ghazali, ketika urang bade nganggo anggoan teh niatan nutupan aurat. Niatan nutupan aurat supaya kenging pahala wajib. Sanes urang teh mamantes sanes urang berhias unggul nya menghiasi diri urang pakaian saya sanes tapi ku nganggo acuk teh urang janten kenging pahala wajib kan nutupan aurat teh wajib tuh ku nganggo acuk lagi urang terus gaduh pahala komo deui pami ngadoa dibarengi ku doa pami acuk enggal doana alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kami acuk heubeul. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah insyaallah mungkin dosa-dosa anu aya sangkut pautna sareng bab anggoan bakal dikiparatan, bakal dihapus. Eta teh nganggo acuk unggul. Eta teh kegiatan sadidinten Bu. Ya. Kegiatan sadidinten. Tak ieu priyogi pisan. Ya, nu bab nganggo acuk heula we. Urang muhasabah. Selama 1 tahun kapengker urang nganggo acuk teh niatna jang naon. Tuh. Gitu heula we. Kan tadi saya saur Sayyidina Umarnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin urang nganggo acuk teh bakal dihisab di akhirat. Tasa teh acan dihisab di akhirat, urang teh sok muhasabah heula ayeuna. Selama 1 tahun kamari urang nganggo acuk teh niatna jang naon bae nya. Jang paginding-ginding atau naon jeung ya. Pamentereng-mentereng gitu nya Pak saya atau tapi memang ieu teh jang nutupan aurat. Nah, pami memang urang pami niatna memang nutupan aurat apakah sepanjang tahun sadayana urang niatna teh nutupan aurat atau sekali-kali Nah eta peryogi kanggo muhasabah urang bab acuk nu sadidinten heula da eta teh diatur Bu ku agama teh nya ku dicontohan ku Kangjeng Nabi nepi ka bab seuri nepi ka bab obeh cik peribasana nya bab rumah tangga sadayana terus dicontohan ku Kangjeng Nabi sehingga setiap padamelan urang anu dilakukan ku urang teh tiasa bernilai ibadah pami gaduh ilmu nama pami apal ilmu nama sadayana ge janten pahala janten ladang pahala termasuk tadi nganggo anggoan niatan nutupan aurat bade anggoan naon we ngan jelas pami kaluar mah urang kedah tertutupnya anggoan teh ieu mah pami di bumi kan sareng caroge pan urang kadang meureun di bumi mah hareudang lepas kerudung nganggo acuk biasa gitu nya tah nganggo acuk biasa eta teh niatan tetep nutupan aurat sareng ngadoana tadi pami acuk enggal acuk heubeul doana aya bentenna atau minimal teh apal bismillah atuh Bu pami teh apal mah bismillah we teh apal doana mah ngan pami hoyong nyesok mungkin diseratkeun gitu. Doa acuk baru, doa acuk heubeul. So ti Kangjeng Nabi na kitu aya doana saur Kangjeng Nabi. Ya nya pami urang nganggo acuk baru, doana ieu, pami acuk heubeul, doana ieu. Nah, kembali hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sok urang teh mungkin bakal nyorang hisab amal. Talamun urang di dunia keneh tos ngamuhasabah diri, ngahisab diri urang, maka mungkin hisab di akhirat teh bakal hisaban yasiro. Pami aya kalepatan teh mah langsung ku Gusti Allah. Ieu mah dihampura kalepatanana, amal saena ditampi. Kan urang teh hoyongnya di hisab anu geussan teh. Bahkan pami tiasa mah tanpa hisab urang teh. Lobet ka surga teh tanpa hisab ari ka hoyong mah cita-cita mah tinggi. Sadayana urang teh cita-cita mah tinggi. Hoyong lobet ka surga hoyong tanpa hisab hoyong. Gitu nya. Tapi sarangan perbuatan sadidinten asa tebih gitu nya. Pami diemot andeng asa tebih gitu nya. Ongko hoyong lobet ka surga tanpa hisab.
Tapi sadidintena jauh gitu. Jadi jauheun. Ta minimal urang teh hisaban yasiro atau urang mah nya. Minimal sing kaing hisaban yasiro. Ta supados kaing hisaban yasiro saur Sayyidina Umar tadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bahkan saur sapalih guru mah setiap hari pamitiasa sama. Pas badai kulem ti kawit urang tadi bentak dugi ka bade peureum sok naon wae anu dipidamel ku urang pami amal sae alhamdulillah terus dipasihan taufik kanggo amal sae pami amal aya amal buruk istighfaran sajajan kulem teh istighfar heula urang mah alhamdulillah dawang tos salatnya istighfar minimal 3 kali wae mah. Nah gitu. Tong lami teh cenah tadi teh. Pesen teh. Aya tos tabu 10. Cekap teh, Bu? Tabu 10 langkung. Oh, tabu langkung saparapat ya. Berarti 10 menitan deui. Nya karunya maksudna teh sanes berarti abdi alim lami di dieu, tapi karunya ibu-ibu pilih naon gitu nya. Capek da ti anjing ari ibu-ibu mah. Ari abdi mah tapi nembe dongkap. Dugi kata bu 11 ge hayu wae, cek kasarna kan gitu nya. Ari ibu-ibu teh anjing terus cangkeul bakal teh. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Eta kalam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar teh wihandi, Sayyidina Umar teh anu menggagas atau anu ngadambel kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah. Sakali deui pami urang sok ngamuhasabah, sok ngahisab diri sateu acan maot. Urang ge ayeuna di dunia kene sering ngahisab diri sendiri, maka mungkin di akhirat bakal kenging hisaban yasir. Hisabna bakal nukesan. Tadi hisaban yasiron teh nyata diperlihatkeun segala amal urang teh kasayan kaawananna tapi kaawananna dihapunten kasayanan ditampi langsung we ka surga nya cek kasar mah formalitas unggul kasar mah gitu nya kasar mah formalitas unggul saya tahu terus mungkin deui nya nu dihisab kurang teh saurkeun guru amal dohir heula pertama anu dohir heula nu dihisab urang amal dohir paramlan dohir urang dina nganggo pakaian dina urang non teh bertemu sareng tatangga sikap urang ka tatangga kumaha gitu dina dohirna terus ketika salat kumaha dohirna apakah salat urang teh gancang kan salat gancang teh makruh itu teh bade awasana anu gancang atau nya gancang ge tapi leres gitu nya eta makruh tajwidna keuna ieu mah komu gancang tajwidna teu keuna wah eta mah teu sah gitu nya Fatihahna pami teu leres ngawasna mah terus sanes ngan saukur gancang bacaanna tapi gancang gerakanna ge eta teh makruh urang tak sok pikiran ku urang selama setahun kamari salat urang teh lebih cepat dari menyeruput kopi panas henteu kan nya bapak-bapak lamun ngopi isuk-isuk kopi panas sok cepat itu kopi panas moal mungkin kopi panas moal nyantai gitu kopi panas tak urang teh ternyata salat teh sok ganjang geneh wae buru-buru bade ka mana atuh. Nah, petarosan teh kitu salarosna bade ka mana atuh. Kan urang teh nuju munajat sareng Gusti Allah dina salat teh nya. Kan urang teh sok hoyong buru-buru wae salat teh. Hoyong buru-buru. Hawana abot kana salat teh. Memang manusiawi gitu nya. Tapi ieu peryogi janten enteung kanggo urang sadayana. Sayyidina Utsman ngahatamkeun Al-Qur'an dina salat witir. Bayangkeun ku ibu. Salat witir ti santos Isya dugi ka bade subuh Al-Qur'an
Al-Qur'an. Urang mah witir Ramadan ngaos habis oge tos ngeguru tuh imam teh lila teuing. Sabihis Sayyidina Utsman Al-Qur'an. Tah urang teh memang kedah aya motivasi kadinya para sahabat anu sakitu luar biasa anu memang kedah dicontoh ku urang nya sedikit-sedikit lah tahun ayeuna sabihis berat kenehnya nu naon atunya nu sahandapeunana sugan tahun payun mah sabihis teh rada ngeunahkeun rada hampang ngalaksanakeun witir teh kan witir teh urang witir teh sanes Ramadan unggul Bu. Ieu mah witir teh Ramadan unggulnya Urang teh Ramadan, witir teh Ramadan ya, engko beres Ramadan mah los. Oh, hari Ramadan 3 rakaat, ayeuna sarakaat nya eta rada leuheung lah gitu nya. Rada leuheung. Ya leuheung. Ya memang dah sahur Kangjeng Nabi ge gitu. Sok witir minimalna pamit teh tiasa 11 rakaat. Nya atuh 3 rakaat saur Kanjeng Nabi. Teu tiasa 3 rakaat atuh sarakaat. Sarakaat batas minimal pisan teh. Wah, hoyong setengah we atuh tiasa. Hoyong gitu. Sarakaat teh minimal. Da eta teh memang susah Bu, maksudna teh. Kan salat witir dina sahur Imam Abu Hanifah mah salat witir teh wajib. Salat witir teh wajib. Margi aya hadisna. Hadis Kanjeng Nabi, al-witru wajibun likulli muslim. Eta aya hadisna. Ngan saur Imam Syafi'i mah eta teh sanes wajib fardu, tapi sunat muakkad maksudna teh. Sunat muakkad, sunat muakkadah. Tuh saur Imam Abu Hanifah mah wajib. Da urang mah mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i, jadi mazhab Syafi'i mah sunat muakkadah. Dan minimal setiap pada bobot sawitir sarakaat teh Bu. Ulah lepas. Nya ke salat Isya, salat witir mah. Tapi salat witir mah salat witir tapi mah ada sarakaat. Itu sawios. Pamit tiasa tahajud nyangkin tahajud gitu nya. Ari tahajud mah kan kedah kulem heula. Ari witir mah bebas bade kulem heula antanapi bade henteu. Ya. Sayyidina Abu Bakar ya, salat witirna sate acan kulem. Nuju Kanjeng Nabi nuju jumeneng keneh. Sayyidina Abu Bakar salat witir teh sate acan kulem. Nyata salat Isya langsung salat witir. Ari Sayyidina Umar salat witirna teh sok dipeutingkeun kulem heula. Kulem heula ge sakan salat tahajud. Nah, Sayyidina Umar. Aya sahabat anu usil nya dalam tanda kutip usil teh nya naros ka Kanjeng Nabi ari Abu Bakar mah cenah witir desa memeh kulem ari Umar mah digabung sareng tahajud mana nu leres saur Kanjeng Nabi duanana ge leres pami urang paur kaberangan paur teu tiasa gugah wengi sok witirna teh sadacan kulem. Pami urang yakin bakal gugah sareng bakal daek salat gitu nya. Da gugah mah asa gugah teh. Kan kadang kacai we wungkul gitu nya. Pangan tos we bobo deui lanjut deui. Tah lamun urang yakin nya kuat patekanana, niatna kuat bakal gugah sareng bakal daek salat. Ya sok mangga gitu. Bobo heula mungkin salat witirna. Tahajud kita apa Ustaz? Nya teu sawios asa sate acan subuh we. Sate acan subuh gitu. Sate acan subuh. Gitu punya. Witir tah bakal nu kadua witir teh ulah pegat. Sanajan Ramadan tos lewat witir mah ulah pegat. Nya minimal ulah bongkor-bongkor teuing sarakaat. Teras tadi bab nganggo acup. Teras mungkin di nu bakal dihisab teh hak-hak urang. Urang teh nu sabumi we heula, ulah waka ka tetangga, ulah waka ka sadunia. Nu sabumi we heula.
anak ngagaduhan hak ti urang, caroge ngagaduhan hak ti urang, engke jaga di akhirat bakal saling tuntut hakna, bakal saling nuntut hak mungkin di akhiratnya. Ayeuna we nya suami istri saling kekepan teh, engke mah saling meurepan. Di akhirat mah saling meureun, nuntut hakna masing-masing. Tah urang kembali muhasabah, urang teh tos sae teh acan ka caroge, pami caroge urang teh tos sae can ka istri, kan kitu nya. Eta margi nya orang terdekat we eta. Eta teh bakal saling nuntut hak. Anak anu dipikanya ayeuna engke mah bakal tiasa bakal jiga nu hianat ngajoklokeun kana neraka. Sok hak murang kalih naon? Anu wajibna we heula elmuan murang kalih teh. Anggoan ya, kaji sanes ngan saukur bungkus kulit si pujit cik basarnya. Tapi manahna akalna kedah dieusian. Akalna kedah di pasian ilmu, hatena kedah di pasian akhlak. Jadi sanes ngan saukur di ilmuan unggul tapi adab akhlak eta priyogi penting. Seueur jalmi anu kacaritakeun anu gaduh ilmu tapi kapinteran teh dipake minteran batur. Sabab hatena henteu dididik. Tapi pami ilmu gaduh manahna dididik kitu nya, hatena dididik, insyaallah ilmu teh bakal pikeun minterkeun batur. Sanes minteran batur. Gaduh ilmu teu gaduh akhlak jadi minteran batur. Gaduh ilmu sareng gaduh akhlak insyaallah eta bakal minterkeun batur. Tah kusabab aya tos lagu saparapat. Karunya. Ulah hilap tadi muhasabah usahakeun tiap wengi, usahakeun tiap wengi. Da bikin nuju belajar sami tiap wengi teh naon wae, bahkan pamitos ngaos teh sok diemutan deui. Tadi aya nu lepat teh nu disampaikeun teh. Dan memang diajarkeun ku para guru gitu. Bila aya anu lepat ulah isin mungkin kedah nyarioskeun deui ke jamaah teh. Oh eta lepat. Da ku para guru wasiatna sapertos kitu. Ketika nyarios teh nya setiap bade pulang sok muhasabah kumaha urang ka caroge, kumaha urang ka anak, kumaha urang ka Gusti Allah, kumaha urang ka tatangga. Muhasabah pas bade anggo acuk tadi niatan nutupan aurat pahalana kayak pahala wajib, pami sae awas doana minimalna bismillah. Bismillah. Sakitu panginten mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana kanggo ngajemput tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru teh sanes ngan saukur tahun anu baru tapi amal urang sadayana semakin baru, semakin tambah-tambah sae meningkat. Amin Allahumma amin. Sakitu panginten hapunten diri aya kalepatan anu leresna nuju ti Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah تتبعها الكرامة وتحشرنا بها بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأسهارنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا ومشايخنا وعلمائنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحب
أحبنا ومن أحسن إلينا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير